Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wilujeng enjing warga SMP Negeri Sandaan, kepala sekolah, guru, sareng siswa nu dipikahormat sareng kitu kadede. Pertama-tama hayu syukuran ka Gusti Allah anu parantos ngariungkeun urang sadayana dina hari kemerdekaan ieu. Oge salawat sareng salam mugia dilimpahkeun salawasna ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, alhamdulillah urang sadayana tos tepang deui dina raraga memperingati hari kemerdekaan NKRI. Acara ieu bisa kalaksanakeun ku sabab jasa kabeh pihak, kepala sekolah, guru-guru, sareng para siswa. Hatur nuhun parantos berpartisipasi. Hadirin nempangkeun pisaya nu teu acan terang, wastapun naelah jeung rerencangan abdi misa. Abi MC Nida ayeuna bakal mimpin saluruh rangkaian acara. Rangkaian acara kemerdekaan Indonesia nyaeta Nu kahiji bubuka, nu kadua upacara bendera, nu katilu lolombaan. nu kaopat pengumuman pemenang jeung anu terakhir panutupan. Tah eta runtunan acarana katingali sakedik, tapi insyaallah nepi ka sore mah. Ieu acara teh hayu atuh urang mulai jeung ku aosan bismillah. Bismillah. Salajengna upacara bendera bakal diserahkeun ka petugas. Salajengna lolombaan nu bade diserahkeun ka panitia masing-masing lomba. Wah, kumaha tadi seru teu? Pasti geus teu sabar ngadenge pengumuman pemenangna. Janten urang langsung we kana pengumumanana. Hatur nuhun ka hadirin anu parantos hadir di acara. Mugia urang sadayana salawasna dipaparin berkah. Upami teh mah seueur kakirangan nyukeun dina prak-prakna atas nami MC. Calagana sim kuring nedah hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.